Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala sayyidir rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati. Wa qala aidan man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawab. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al auladana imanan bika amin wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'iina qa'imina bi ta'atika hafidin li amrika muztanibina li nahyika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'alhum min ummati sayyidina Muhammad wa min talamidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirran nurani. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwati wa alfa barakati wa alfa rahmati wa alfa dawain wa alfa dawain wa alfa dawain wa alfa rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. As'alukal barakah wal karamah wasyafa'ah wal ma'unah wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan bi zikrillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makassar.
Ibu siap kompak sanana? Siap ibu-ibu na kompak? Sahanu nyarios insyaallah kenging rahmat magfirah ti Allah amin. Atos jawabna la ilaha illallah supaya ulah pacala treknya. Tong nuturkeun abdi ngan eta we jawabna. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah siap kompak ibu-ibu na itu kadangu bapak-bapak husnul khotimah saur pangersa ajengan dadun tiamah kudu alus ti ayeuna kudu alus ti ayeuna eueuh bejana pemain sepak bola ujug-ujug main laras teh aya beja latihanana laras urang ge lamun hayang alus hayang husnul khotimah hayang alus panungtungan wayahna kudu diajar ti ay siap diajar siap sararea keur ngeureuyeuh diajar insya Allah ngan manusia moal cunduk kana waktu ningan mangsa nu utama tiba kana husnul khotimah lamun teu nyaho jalan alus leres leres tuh coba sih ngan lamun pek jelema limpahna nincakna kana jalan nu lurus nu pantes nu alus ceuk agama eta pertanda jelema cager dohirna cager batinna hayong cager dohir cager batin sabab punten ya kieu heula ngobrolna tiris ya teh iris abdi nirisan panas sote dibodrekan asli nukori ge tepi ka dieu nirisan sana seueur ya nirisan ih tiris pokona kitu jelema berpanta-panta ibu nu hadir ayeuna ge beraneka ragam minimal berpanta 4 cager dohir cager batin aya cager dohir gering tineta gering dohir cager tinaya gering dohir gering punten pilih ya opat buat motivasi kana diri manusia cager dohir cager tinaya cager dohir gering tineta gering dohir cager dinaya gering dohir gering kira-kira mana nu pangsaena mana nu pangsaena tong balanga atuh cek coba sok sia cek wing nu ngitung sopok cager dohir cager teruskan puyeng tak liar tak alus kan mikir yang geus teu mikir cager dohir aya cager dohir cager batin aya cager dohir gering batin gering dohir cager batin aya nu leuwih parah gering dohirna gering batin eta nu parah tinggal deket karena diri gitu ya mata kowe ngarek cerita tentang urusan hati ke hati ulah amak lamun aya bahasa kasinggung tarang atau ceuli atau hati lamun na pengajian kasinggungan bahaya jelema bahaya moal menang ilmu pokoknya cek mama gentur moal menang ilmu manfaat lamun jiwa santri punungan sebab watak jin anu ngancik dina dirina tilu watak jin tilu pamajikan lamun boga sifat nu tilu eta aya jina
sawangsulna lamun cara gaya sifat nu tilu eta aya jina nu kahiji hirsu kada demes naon rek kada demes daek gawe mundi bere eta daek gawe mundi daek yang hareup mun salaki gede duit cadu sulit mun salaki leutik duit cilaka itu jin lain heureuh ieu mah lain dukun tak cocok ya maka haji nyebutkeun nyarang usum haladong kuring kadatangan jelema rek hajat wayahna cenah pangyarangkeun nya kumaha nyarang gitu itu bismillahan patihan bodot teh dijebaheuk teh sang bodok cek bahasa gorana kanu gering oge cager subur mangat paduli ngadua beres air pek teh bener Kang Haji hujan air hujan cenah kumaha geuning hujan badak sakit sia teh meunang nahan mun teu ditahanna jeung guludug-guludugna bebal bisaan kieu mangales tuh ngomong deui beres sakitu Fadilatul kurama wa jumratul ulama hadratul kiram wal muhtaram al alim al alamah al fahamah ada ilallah pangarsa al habib anu kusin guring dihormati muga-muga ku Allah ditambih-tambih barokah amin al mukarramun para alimil ulama khusus sa desa Karangsari itu tiasa diwijik diwiji-wiji dihitung saurang-saurang komode disebatan seperti bauwi tapi tengirangi rasa hormat wabil khusus anu ngajantenkeun wasilah anu ngajanten sababiah pangersa ketua MUI sareng pangersa pun rai ajengan anom insyaallah ya unsur saguru sailmu sareng mantena sangat kepribadas dihormat umuman sadaya para masyayikh mudah-mudahan sadayana diparanjangkeun yuswa sarta yuswa nu barokah amin atuh gitu amin gitu ka kiai teh nyarah teh urang dia ka ajengan nyaah teh ka kiai nyaah naon nyaah mere menang rata ka ngajinya di ditu mulai bahasanya tuh kajengannya nyah tuh kakiainya nyah naon nyah mere nanggus mere naon nu puguh manggus mere pigawean heuh laras teh kajengan mah genah nitanya mere eta genah nitanya kacau wae geus gitu tapi kenai loba pigawean kiai teh mudah-mudahan para ajengan para alimil ulama para santri sadayana dipanjangkeun yuswa ku Allah sarta yuswa barokah hadratul kiram wal muhtaram kersana Bapak Kepala Desa Karangsari itu terang abdi namina nama mudah-mudahan mantena ngemban tugas di ieu kadesaan mimpin di ieu kadesaan muga-muga jadi pamimpin anu barokah jadi pamimpin nu manfaat jadi pamimpin anu tiasa nyandak rakyatna bukan sebatas bidang kepemerintahan tapi bidang keagamaan tiasa ngabimbing ka urang sadayana nu akhirna jadi pamarentah ti witba parura sampai Bapak RT sing jadi pemerintah anu adil anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin hadratul kiram wal muhtaram kersana pun saderek anu ti Jampang Kulon nu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'anul Karim mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu bapak-bapak bagi para pemuda-pemudi misamin nampak hadir
anu berpartisipasi kompak dia mangih sangkuneng Agustusan kunaon makin yang ukoneng Kang Agustus biasa nama sang ukoneng itu sekedap deui maulidan leres tuh rojaban maulid kararoneng sangu di ditu mah tapi di dia alhamdulillah memperingati hari kemerdekaan proklamasi gitu proklamasi kemerdekaan bisa dikatakan bisa dikatakan ulang tahun silahkan kan ulang tahun mah rada malpati digubis kukusim kuri ia bertepatan dengan sekaligus maksud sarang tujuan merahkan cek paribasa nu teu aya diayakeun nu aya dikempelkeun diwit harta banda pikiran tenaga dikerahkan demi selenggarana ieu acara tasyakur hari kemerdekaan atau lebih proklamasi kemerdekaan mudah-mudahan ditampi ku Gusti Nu Maha Suci kabetik-betik ka Allah buah hasil natijah pangkat ridha Allah beh dituna surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin amin ya rabbal ngarumpang sadayana teu kudu seueur teuing dalah sasuhun 3 letter we kenai pokona rek nu milu teu milu nu tolab penting ayeuna muga-muga kenging panghampur Allah terus muga-muga sauwihna ti tempat kenging panghampur Allah kalawan ngajadikeun kenging ilmu nu manfaat muga-muga sim kuring dina ieu kesempatan dipasian ku Gusti Nu Maha Suci kamanfaatan amin kieu heula bisi anu kalangkung Kang Haji dalam rangka memperingati hut kena ya manggeus beres mun ku parurah ge tadi terus deh pokona mah sim kuring ayeuna bade wakca balaka sadayana ngalajengkeun nyarios bade nyuhunkeun heula dihapunten ka sadayana tina sadaya dosa perdosa kumaha bade ngapunten alhamdulillah atuh sawangsulna bilih aya paribahasa Jawi mah upat sumuat geuningan cek bahasa orang kampung mah nya aya paribahasa biwir teu diwengku letah teu ini sami deui wae ya letah teu tulangan teu karaos pokona nu karaos teu karaos bebas muga-muga hakikat Allah subhanahu wa ta'ala dosa urang dihampura amin panguntung-untungna Bapak dosa dihampura dasar landasan sanajan lamun ditingali ku logika pangersa Kang Haji ditingali ku logika urang tegal beureut asa pijajauheun rek gaduh dosa jeung urang dieu tapi namida dosa cek tadi teu diduga teu karasa tempona nama jalaran kitu dina ieu kesempatan sakali di muga-muga urang masing hasil pangbebasan hakikat panghampura Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin urang judulan ieu pangaosan ku kecap syukur koncina barokah ari pek cek si ibu asa pernah ngadenge cenah ajengan wios lamun pektos nyampak cek santri anggap wae lajim faidah teu acan nyampak anggap wae khobar faidah amin kena teu kudu dikawaidan aya ka ajengan dadun jadi teu mengurangi kaberkahan teu mengurangi ta'zim dina ieu kesempatan urang judulan ku kecap syukur teh koncina barokah syukur teh koncina barokah coba si ibu ulang belah ditutu nyarios tuh urang judulan cek dina wengi ayeuna pangaosan ku kecap syukur teh koncina barokah
syukur teh kuncina barokah. Kunaon Ustad make kudu dijudulan kos film wae di ditu mah masih kena aya na beuh film Agustus teh layar tancap film. Kunaon make kudu dijudulan aya di dieu bi Aah aya bi Iis aya bi Odah bi Mimin bi Dedeh aing bi Dedeh we. Hampura Cidedeh muga-muga dihampura dosa ku Allah. Amin. Cidedeh ngajak carogena aripokna teh, Pak bade tolak moal ka mana? Ka desa. Ari kitu kumaha? Pangaosan Pak di ditu. Di mana nu ngajina? Di Tegal Buleud. Duh Bapak malin teu hayang mah. Tapi Bapak teh geureung cangking. Malah kahampangan ge tadi teh kawitna teu lancar. Margi kitu jigae mamah jeung barudak angkat ka itu mangkat teh Cidedeh teh. Datang teh ka dieu tolab Cidedeh teh. Ai tolab teh geus biasa. Biwir seubeuh geus seubeuh mah nunutan atau balik. Teu ceureuh ge sakitu unggul kan. Kene moal waka babajeg deh kan. Sebab ia gerada di capaan beda anu karasa. Anu karasa cek urang dia aya bahasa galingging paranas tiris make aya kitunya teu kaharti aing 2023 bener na ge heueuh ulah kitu kade ah moal nyebut saguru saelmu najis deui kade ulah kana ditu bahaya. Aripet uih pas uih ditaros mah atos uih sumuhun Pak taya tumpeng 3 bungkus. Aduh alhamdulillah bari ngahuapkeun tumpeng naros. Lain mah ari ustad teh bieu teh ngajina teh ngabahas naon lah iya biasa we kiai mah biasa. Ci coba eta teh Cidedeh teh ciri hasil tolakna atawa henteu? Hasil atawa henteu? Ari pek teh Cemimin balik ti pangtolapan puguh deui Cidedeh mah ieu mah balik tina mingguan ditaros deui bae. Lain Cemimin tos di mana tos mingonan ditepas bari muka timbal atarpi samel pokna teh ditaros ku tatangina uing mah teu ini lain dia jeung kiai cenah ngabahas naon lah kiai biasa we kira-kira eta tolabna mingunanana hasil ilmu atau henteu henteu tah ci atuh dina ieu peuting mah maka mantak di judulan oge atuh apal-apal judul heuh bener tak piraku aringan saukur judulna sakitu manaon teh syukur teh kuncina syukur teh kuncina jadi atuh lamun hayang barokah kudu syukur ka Gusti. Siap syukur sadayana nuju syukur sadayana kesian ieu kemerdekaan ku syukur ka Gusti Allah. Amin. Ngan manusia moal bisa syukur ka Allah lamun pek teu nyaho ka Gusti Allah. Malahan mah syukur dicantumkeun dina sapali katerangan ku syukur bisa bahagia dunia akhirat. Ngan kacek syukur teh syukur nu sesuai cek Gusti Allah. Ka Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kacekang moal syukur jelema ka Allah mantakeun teu saeutikeun datang 17 Agustus insya Allah cek sakali ngeunaan ayeuna teh Agustus tahun ieu teh akbar sama anjing malam Jumat terus tahun kamari tahun baru Islam disebutkan Asyura akbar bertepatan hadis-hadis Rasul merujuk karena malam Jumat
Duh, inangki. Yandi, lamun hayang barokah kudu syukur ka Gusti Allah. Siapapun jelema saha wae ka, rek nu kolot, rek nu ngora, arek pamarentah, rek rakyat, rek ajengan, rek masyarakat jamaahna, kudu syukur ka Allah. Mana ciri nu syukur ka Allah, nu eling ka Allah. Urang susunkeun ieu bahasa. Iza dzakartani syakartani, leres? Di mana eling maneh ka aing cek Allah, syakartani keur syukur maneh. Sabab jelema kabagi dua, aya nu eling, aya nu teu eling, aya nu dikir, aya nu teu zikir. Aya di dieu bahasa dikir aya. Ari zikir teh bahasa Arab, bahasa Sunda. Bahasa Arab, coba urang sundakeun. Zikir eling teu dikir. Berikan deui ibu-ibu ye balanga. Dikir eling teu dikir. Nah, nu syukur dikir, nu teu syukur teu dikir. Bukan ibu teu mikir. Berikan deui nu syukur dikir, nu teu syukur. Sundakeun nu syukur eling, nu teu syukur. Mending eling, mending eling. Insya Allah penting ayeuna nu hadirnya elingnya cager dohirnya cager batin, amin. Sabab aya cek tadi jelema cager dohirna teu cager batina, cadu ngabenyengan kaduhung aya Agustusan teu golek jeung layar tancap goblok deui. Di ditu Kak, di ditu ngan piraku aya nu edan di dieu. Ulah kitu. Moal aya jelema nu bakal salamet iwalti jelema nu syukur ka Allah. Ngan moal bukti syukur ka Allah mun teu nyaho Allah, nyaho. Bener tuh. Ingan cek agama awal dini ma'rifatullah. Ari panheulana diperintah ku agama adalah nyaho Allah. Mantak ajengan setempat sok diajarkeun ka barudak. Wujud kidamba kok aya bahasa eta sok kembangkeun eta ulah kieu budak balik di sekolah dinia balik pohodi ari kidam teh Pak naon hartina repesia tong ngira-ngira kolot babal. Idza dzakartani sakartani, di mana eling sia ka aing cek Allah eta teh sakartani keur syukur maneh teh ka aing cek Allah. Tingali ka ituna wa idana siatani kapartani, cikala maneh keur teu zikir ka aing keur poho ka aing kapartani hakikatna keur kupur sia ka aing. Coba urang mineng elingna mineng teh elingna sakapeng eling sakapeng miminangna goblok urang tah tong mung ngaku sok mengpenghirup lin lalegegan mengpenghirup insyaallah Kang lamun dipegang ilmu tersebut kuring teu bisa ngaji ala kadar. Hiji hikmah ka guru, dua dipaki ilmu tersebut tong jujulang sok pake bakal manfaat gitu. Bakal aya energi spiritual terhadap santri, bakal aya energi spiritual terhadap rakyat. Insyaallah Bapak Lurah eling ka Gusti Allah. Coba sok arek naon wariskeun kana jadi anak. Ai lain energi spiritual kasolehan, hayang urang dieu saroleh anu jadi anak hayang. Hayang solehah putra hayang. Hayang kabeh gitu. Tapi awas mau tidak mau, di mana hayang boga turunan soleh buat generasi mengisi negeri tercinta, mengisi Republik Karangsari ieu iwalti bakal sejahtera ku turunan urang nu soleh bener tuh.
ida saluhal fata saluhal bilad wa ida pasadal fata pasadal bilad. Jika soleh penghuni kampung ngerti ibadah bakti ka Gusti saluhal bilad bakal tentrem ayem gemah ripah loh jendawi ieu desa amin. Tapi wa ida pasadal fata pasadal bilad sing ingat urang Karangsari di mana tolol kurang ajar tersyukur ke Allah urang Karangsari tolol kehancuran bakal edan-edanan dilaknat ku Gusti moal disiksa heulanan bahasana kuring mah dilaknat desah pijelemaana nu nahan siksa Allah saurang-urang dieu mun aya siksa ku Allah sapentil perpieu ditinggalkeun ka urang Karangsari hancur salam dunia ge euy. Ay laknat tak usah laknat buru toat jeung tobat ulah ngagemrunge nyuruntul bener teh punten ya jelema nu ma'rifat kuring di ditu bisi teu kaharti pernah ngomong cek tadi ma'rifatullah as-sababu bisadati darwain ari nyaho ka Allah ari nyaho ka Gusti Allah saha pangeran cek tadi Allah alhamdulillah nyaho ka Allah sadatu bidarwain ngajadikeun modal bahagia dunia akhir dua tempat bakal bahagia hiji dunia kedua akhirat amin. Urang bakal tingkan wau heka Allah na bener teu kenaengan minimal urang dina jalan menuju Allah insyaallah ieu memperingati proklamasi kemerdekaan insyaallah diridhoi Allah amin. Hebat kuring bener di ditu mah di lemur kuring kacamatan di insyaallah pengawasan ngan teu saeutikeun terus gembrungan ti kamari nu camping pikeun naon hiburan puguh teu bae da geus nae da geus cai rek kumaha da geus wa bener teu ngan jang kaharep ta singa kana diri malahan manu nyaho ka Allah mah nu mari awas ya telekeun ngongkongna bisi salah kuring pernah ngaji disebutkan salah tah ngomong-ngomong marifat kitu nu akhirna mah jelema maksiat ge cenah bakal menang rahmat Allah ceuk dek bener ngan sia ngadengikeun teu geus jelema nu marifat ka Allah mah Pak tong nyebutkeun dina taatna dina dorakana disoledat kana dikejebur kana kadorakaan bakal disusul ku rahmat Allah. Naon sababna? Jelema anu nyaho ka Allah, jelema nu taat ka Allah, eta jelema bakal dikersakeun bisa tobat ka Gusti Allah. Da jelema nu dikersakeun bisa tobat dengan hiji jelema nu nyaho ka Allah. Terus teh. Lamun jelema teu nyaho ka Allah arek kumaha balikna bener teu? Ceuk kawaid ngaran tobat teh nyaeta ar-ruju'u ilallah balik ka Gusti Allah tina maksiat balik kana taat tina haram jadah jadi bersejadah tina akur jeung tatangga jadi akur tina curaling jadi bager eta teh tobat tina teu nyaho tina murtad balik kana tauhid ka Gusti Allah eta tobat ngan moal bisa tobat iwati jelema nu nyaho ka Gusti Allah nyurun tule kos bedul teh nyaho ka Allah bener teh sok sing lemes tah di mana pemuda tobat aki-aki tobat pokona mah sadayana tobat balik ka Allah at-taibu minat dambi kamala dambalah tong leutik hate kang aing baheula tukang bob tukang tukang curaling pokona mah biar wuduk biar nyeduk asal nampluk dicapluk terus itu pokoknya nama tong latik hati at-taibu minat dambi kamala dambala taubat ka Allah taubatan nasuha insyaallah kaya-kaya teu boga dosa alhamdulillah mantap kumae nu geus mah da geus kan sok lieur mikiran nu geus mah ayeuna kahareup sing hade amin sing kasub jelema syukur ka Gusti Allah. Moga-moga ieu desa masih jadi desa terbaik amin.
parurana masih jadi lurah terbaik, karena jadi jelema terbaik mah hebat Kang. Pastabikul khairat, ai khair mah beda jeung Hasan, beda khair mah terbaik. Kade jadi jelema kudu jadi jelema terbaik, jadi bojo kudu bojo terbaik, jadi caroge kudu caroge terbaik, jadi bangsat kudu bangsat terbaik, jadi kiai jadi pamarentah jadi tukang korupsi terbaik, jadi jelema bodoh kudu bodoh terbaik. Beak pokokna mah, beak ku terbaik mah. Ngan lamun teu disurahkeun lieur ke ibu-ibu, jadi jablay terbaik, jadi pemabok terbaik, jadi penjina terbaik, jadi penjudi terbaik, jadi tukang ngusap terbaik teu kapalang. Beak pokokna terbaik mah. Jadi jelema bodoh terbaik, jelema bodoh daek ngaji, amin. Itu bodoh terbaik. Da loba nu bodoh teu daek ngaji, jadi nu beunghar terbaik, daek sedekah, daek nyantun anak yatim, rana nu karolot nu ngaranna puguh deui. Eta beunghar terbaik Kang. Da loba nu beunghar mereket jahe. Bener teh merege hese goblok deui. Sing inget awas, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Anu ulah teu kadinya hoyeun nu ngaran beunghar Kang Haji. Ad-dunya mal'unatun, hei nu balanghar. Anjir ka aing teh cicing heula. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunya dilaknat ku Allah. Ratusan hadis ngandikakeun dunya dilaknat ku Gusti Allah. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Berikut pengisi dunia boga harta panak ngalalayah, cek parudah bahasa orang ditu mah lubak libuk loba lalab rawai bawangan raicak peken ngalayah di tengah maeta si Jabrin aya di bibir, si Jamrung aya di pokokna mah dilaknat ku Allah. Illa makana lillahi minha. Aeta angin dipakai berjuang di jalan Allah, amin. Eta disebutkeun nu beunghar terbaik, insyaallah. Sebab rizkina bakal manfaat, ari manfaat makang ilmu cek mama gentur nyarioskeun. Bedieuna pangarsa Abuya Badri pun aki nyarioskeun. Kumaha nyariosna? Ilmu kajen sakeprung tipung dikersakeun manfaat bakal karasa amisna. Tapi ilmu kajen tinggal gunung tapi teu manfaat bakal tunggu kehancuranna. Ya Allah, sing manfaat mantak cek Nabi dianjurkeun, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Rizki nu jembar nu manfaat, rizki manfaat mah di mana dituang ku urang hawana energi spiritualna karena ibadah jadi hebat leres deh. Tapi lamun teu manfaat bikeun ka anak pamajikan tingkah anak durjana, tingkah pamajikan nyalutak ka salaki eueuh upama di dahar ku urang hangeuk salat hangeuk ngaji, eta rizki teu manfaat. Buru-buru istighfar, naon sababna? Ku sabab dilaknat. Ngadahar rizki teu manfaat, hawana berat kana ibadah, sangat kana ibadah, mung alus pagaweanana, nolak kana halus. Tu'lil imah jabrah berandahar moal tepi-tepi ka Gusti Allah. Wa a'dail khalqi jeung milaraan tatangga. Milaraan katuangan kang geus parah dilaknat ku Allah. Milaraan tingkah makomo. Aya nu milaraan tingkah pamajikan salaki
salaki pamajikan. Ye pamajikan datang malam Senin teu ngarti milaraan aing aya di imah ge. Ye salaki kunaon di teu ngarti-ngarti milaraan aya di imah ge, lumpat ka kiai kunaon masyarakat menang teu ngarti. Lumpat ka pemerintah kunaon masyarakat menang teu ngarti. Milaraan tingkah leuwih bahaya. Komo milaraan ka majelis talim, milaraan ka masjid bahaya ka. Kabadi tina keris tadi cek si abah ge geus ripuh ka cida komo tina garpu manyeri cangkeng goblok ge. Iya kabadi di madrasah, kabadi di majelis talim, kabadi di pengajian leuwih bahaya dunia akhiratnya. Bahaya. Legeg. Kade hati-hati. Daek teh kabadi di majelis talim. Ibu asok mingonan bu asok. Sabulan teh sabaraha minggu bu? 4 minggu kira-kira opatanana pula atau 2. Sakabeng osok sakabeng miminangna anjir gitu. Ojan kote usah tong sok kitu-kitu teuing. Tina sabulan saminggu ge geus untung cenah daripada henteu. Aya bahasa eta aya? Aya bahasa daripada mun eueuh moal diteruskeun ku ngomongna. Daripada henteu cenah ustad eta ku hebat ngawangkong. Sabulan teh 4 minggu ngan kuring masuk saminggu daripada henteu. Eta kuat jeung Allah aturana kuat daripada ya wa. Coba lamun ditanya, ai bapak budak teh kunaon aing ngan nu diome teh jeujeur jeung jeujeur. Aduh. Didika itu didika dengan manyut jeujeur we. Ari pok teh ditanya ku si ibu, sanes Pak. Kunaon ari bapak teh ngan mundar mandir wae? Kunaon Pak? Ari bapak teh masih keneh geget keneh teu ka mamah teh. Masih suka keneh teu ka mamah teh. Masih sayang keneh teu ka mamah teh. Ari pok teh cek salaki ngajawabna teh teu suka teu geget ngan daripada lelengohan. Ngeunah moal. Ngeunah moal. Daripada lelengohan cepet gede. Teu ngeunah. Eta jeung Allah aturanna. Bari jeung keperluanna jeung hasilna jeung berkahna ka sorangan. Daripada adipete dibalikeun ayeuna mah lain pamajikan teh kunaon deh kah? Saminggu ieu menang teu peti ngarti sanggeus meuli HP Android teh. Edan tapi ka bujur ka aing teh. Teu daek yang arep nguprek ngome HP tapi ka belekan. Rep sare buka panon brai deui ka HP. Edas di pamajikan ti kumaha ditanya. Lain mah ari mamah teh masih keneh sayang teu ka bapak teh, suka teu ka bapak teh, deudeuh teu ka bapak teh. Ari pokna teh teu suka, teu deudeuh, teu geget ngan daripada lelengohan. Ngeunah teu? Ngeunah teu? Eta kuat wani nyebutkeun daripada kana kawajiban. Bodoh terbaik daek ngaji, dusta terbaik daek tobat. Leuseuh bangsat terbaik jadi bangsat tobat kanu maha kawas. Alhamdulillah sih kira loba panucan tobat. Moga-moga bari satarobat amin. Syukur ka Allah amin ya rabbal alamin. Si ibu tobat teh biasana bu hakikat nanti Allah parentah datang malam naon itu kan, malam Kamis isukan malam Jumat kade pamajikan teh sing aya hikmah tasyakur bi nikmatillah ka Allah. Jadi awewe soleh teh awewe nu pasrah ka Allah, pasrah kanu jadi salaki. Asok pasrah hayang sukses hayang sukses. Lamun hayang sukses si ibu masa alit hiji pasrah ka Allah, dua pasrah ka salaki kitu heula. Datang malam Jumaah singartos dangdan nu pantes, lipstik diango, bedak pipa diango, kenae pipa we daripada perdasari bari jeung hese tangke
kena online mah meuli hese teu datang-datang geus pipa pake isukan teh malam Jumaah teh sing pantes salaki balik di solawatan salaki balik di mingonan tong wakabobo papag salaki kalawan anu pantes cek salaki assalamualaikum ya jauji hegae assalamualaikum ya ahlul bait hegae ulah assalamualaikum ya ahlal kubur we datang teh salaki ye papakeun dijawab pana waalaikumsalam warahmatullahi calikna kursi ari aya eueuh mah ngareprok we dana Pak mamah teh ngahaja mantap teu wakabobo teh sanes naon ngantos-ngantos cek sate salakina ladang pengajian salaki aing pawajikan aing jadi bager kieu nuhun kiai nuhun kitu alhamdulillah nuhun ka kiai alhamdulillah cara ayeuna urang nuhun ka para pejuang aki nini buyut urang mentak rada gini ngawangkongna aya watak militer non militer aki wing tentara angkatan perang urang Bojong Larang Taluk Agung ka itu miluan perang malah kealaman ku kuring ditanya tapak pelor masih aya urusan keris luka itu mah diuing di itu kan dipiceun pirakuda ditonone tumak nama kuing dipake di Pangimaran mentak tumak Cilengka kajen nasi kita segede blok tumakna rada aheng tumak tilur tumak 4 abad yang lalu sabab jepun uyut tadi uyut nadei cenah baheula ditonone di ditu da rame ditonon di imah mah ce sokeun ge dugares eta malah nya pejuang ieu si ibu hasil pantolaban teh balik biasana sok dukang nongong ka salaki balik ka Allah jadi jang hareup ka laki siap yang hareup sararea siap nangkod ka salaki siap asok nangkod dara kudu nangkod ka salaki sing pantes keur mah ieu mah hese beleke ku duit hese ku pagawean hese ku pakulian geus hese salaki pamajikan oge deui hese nyang hareup kudu kumaha usah nangkod si angus nyeri cangkeng bebeja apana punten we bengi Jumat ayeuna wayahna mamah teh bade mangkeran nyeri cangkeng Pak pok cek salaki mangga insyaallah maslahat dunia maslahat akhirat ari pok teh cek salaki mah pan sanes kitu enjing teh pan bapak bade ka kota deui damel ku sabab kitu sono ka mamah wayahna kudu kumaha nangkod we kudu eta sabab awas hati-hati timimiti runtut rawut rumah tangga ningangkan geus mobil mewah imah megah toko ngajogrong jikala salaki jeung pamajikan teu saling tarimakeun jasa lain temukeun jasa kade pamarentah kudu saling tarimakeun jasa jeung rakyat kiai kudu saling tarimakeun jasa jeung jamaah salaki kudu saling tarimakeun jasa jeung nu jadi pamajikan bapak jeung anak kudu saling tarimakeun jasa lain saling deulekeun jasa tingali jasa aing sia ini aing mun ka aing nyebut sia ting kumaha pamajikan aing moal kuat juga naik aing mun nyebut sia wa ka aing asli ya boga-boga sing saroleh amin iya saling tarimakeun jasa ye Pak tuang ngeunana tepira cek bahasa urang kota mah padahal di tepira dah hese naon bubui taleus mangga nyangakeun Pak kitu kumaha cek salaki nuhun mah nuhun alhamdulillah atoh teu dinuhunkeun ku salaki asok tara dinuhunkeun dengekeun tara laki teh dengekeun tuman Ci atuh ngeusi kemerdekaan teh bisa-bisa nuhun ka salaki nuhun ka pamajikan hakikatna syukur ka Gusti Allah alhamdulillah kudu kieu pokna
malahan mah tos malam Jumat sok tara kieu pokna nuhun mah nuhun alhamdulillah kudu gitu mah supaya aya energi spiritual kasolehan katurunan urang naon sababna supaya nurun energi spiritual ti urang ulah kieu nyata gara-gara gaul anak dewek goblok teh sia goblok bisolihatil walidi kudu soleh inung bapana mun teu soleh inung bapana mun teu jajar soleh inung bapana rek aya energi spiritual kumaha katurunan urang sedangkan ayeuna posisi ayeuna wahabi geus netral wahabi geus netral malahan pemahaman rayun geus netral pemahaman jabariyah geus netral mutajilah uingnya boga referensi boga aturan mau nyebutkan jabariyah sia mutajilah sia boga kitab deh pernah uing kok tapi ka kieu lah cenah kiai ari Allah ayeuna keur naon kenanya kitu dijawab ku aing Allah ayeuna keur ngersakeun dewek ngomong ngersakeun sia diuk kiai mun bener kiai bisa ngajawab jeung apal paham kena Quran mana dalil jeung hadisna jumlah bentang di langit esa barapuluh si koplok nu kitu dibabanyut kehet di mana pertanyaan salah ngondang jawaban salah maka pakai ilmu munazarah leres dekat dipake ku anak aya ucing liwat ka dieu ditunjuk oleh ucing sejumlah bintang tong dijawab ku dalil jeung hadis ya dijawab ku aing ku ucing liwat sajumlah na bintang di langit sajumlah bulu ucing nu liwat eta di situ percaya bilang ku sia mending taslim sia mending bilang bulu ucing cek dewe Pertama, ain tengah alam dunia ya di Mekah lamun cek pusat di mana lamun patokanana cek palakna kumaha cek dewek geserkeun aing asbakta di dieu sia teh bisi teu percaya ukur ku sia di dieu ka barat di dieu ka timur hegay beak umur goblok ini dikitukeun nih aing babari politik babari sekoplok eta bodoh bahil teh bodoh kacidai teh bodoh basit cek santri mah bodoh murokab aya bodoh basit aya bodoh katotoloyo aya bodoh alewo cek urang kampung kena eta kawaida mah kujang dadun teh temleukeun we percaya ngaji lah ngali eta anu kitu tuh tinggal seboleh tapi malak Jibril tugasnya menyampaikan wahyu eta teh bijil di pertanyaan si eta benar aing mah lain beja kata tulus rek daharana ge kiai waktu ini panggung cek Jibril tugasnya menyampaikan wahyu sok dinadongkeun gue Jibril tukang nyandak wahyu Mikail ngabagi riji apa teh eta apa teh entah eta teh kitu efek teh ngalawah ka ustad-ustad maaf bisaan si teh mawanian keur kieu ge ngalawak engke ustad stop sebentar ada apa pak cek ustad nih mun teu salah ting di Cianjur asa gitu begini pak ustad bilang malaikat Jibril nyebut aja ngesalah ngomong lagi lamun rek adu lemes mah ngesalah malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu setelah Rasul wafat malaikat Jibril sila tidur apa ngopi koplok ada ai dijawab ku ustad teh hampir ngajleng tina panggung sia mah jawabana jeung ieu tangkurakeun ngomong teh asa tiba jati sih jeung ieu sia mah 2 kali lipat ustad kawirangan hampir kumaha pokna Pak Ustad saya tidak perlu jawaban dengan fisik tapi saya perlu jawaban dengan ilmiah anjir
eta aing mun kading peuyeumuyan rada jauh rek dibabet engke bakal sirik cai ngomong ari efektif pas rek dahar teh Kang Kiai teu tulus nu sawareh kuing di kebah dahar kabeh jelema ieu mah ku aing sahulu lain takabur sodakoh Kang sodakoh dewe tugasnya malak Jibril itu apa? Menyampaikan iya setelah wafat yusabbihu lillahi ma fis sama cenah jago Quran si koplok maca tasbih jang umat Rasulullah nu dikir ka Allah maca tasbih jang umat Rasulullah anu maca salawat ka Kangjeng Rasulullah maca tasbih jang jelema nu sok daek salat ganjaranana kadinya jeung nu sanesna kitu eta cara penting ieu malak para malaikat nyebutna tadi nge salah tidak malak kuduna hiji mufrad jamak hadirin rahimakumullah singkat deh pok cek cara teh kumaha pokna teh alhamdulillah syukur ka Allah nuhun ka pamajikan siap nganuhunkeun pamajikan ieu Pak sarungna bade Jumatan ieu Pak sorbana nuhun mah nuhun geunah teu ngeunah teu asok tara arek moal tong nyebut osok tara mah tekebut kedorakan geus setara gitu bapak-bapak kumaha tah eta di dinya kuduna teh mutaqabilah teh Kang saling tarima jasa saling tarimakeun jasa cek salaki mah ieu 50.000 ayeuna mah da usum halodo hese duit sing mahi saminggueun mah dijawab ku pun bojona teh ku si ibu nuhun Pak bari plek teh alhamdulillah kitu tara paling kitu mikir ieu salaki 50.000 saminggueun gelo moal sok diberkakeun mah ku Allah bakal namahan amin ade nganu nyurahkeun barakat tin duit sakitu dipake usaha jadi teh usahana usaha dikuriling-kuriling jadi rentenir kullu qardin jarona pan bahwa riba kana eta mah banjir eta rajin nyiumkeun Pak cing nyium ajis cenah ka ditu pan budak ayeuna usumun tabher didik teh kasih babah kasih bos assalamualaikum bos ayeuna mang abdi teh teu kadaruratan bos jadi murang kali nyeri beteung sapangajikan tere ngalahirkeun nu hiji nyeri beteung nu hiji deui batuk wae bos arek ka rumah sakit cih namut acis bos sabaraha mang 1 juta we bos 1 juta tong 1 juta mang 5 juta ku abdi dipasihan ngan wayahna sawah amang nu itu kudu jadi jaminan mun eueuh saminggu mangku abdi dicana atawa kieu hegawe tadi pasian namut ku abdi 5 juta ngan engke kudu balik sing ngarti amang ngarti kumaha sing balikna 2,5 berarti jadi 7,5 juta kusabab butuh dipaksa diinjem aya dalil aing lain teu nyaho cek kiai da haram nu kitu kena jam ubar daripada modar pamajikan jeung anak diinjem akhirna tong salah eta duit di mana dibalikeun bos dia ajis teh bos alhamdulillah 5 juta tapi kan balik jadi 7,5 juta digoroan anak pamajikan cenah botram balak kecerakan terugi 500.000 ge bakakak jeung segala rupa datang waktu lohor salat lohor akhir-akhir ge datang waktu asar salat asar ngan hanyaka cek sawareh katerangan jikala namper ladang riba kullu qardin jar riba bahwa riba di mana-mana narik-narik kena pangleuwih apalagi ngiring ngarentenir nindes seperti itu teu diatur ku aturan hukum agama maka jaminanana 40 poe sahuap moal diterima salat ku Allah sahuap 40 poe moal diterima deluk salat asar deluk salat maghrib berjamaah salat maghrib ngan hanyaka ngadahar barang riba ditolak ku Allah salatna moal diterima angin aya angin ka itu tobat sing ngecre nanti cukup istighfar biasa teman
diaturkeun kadinya. Hadirin rahimakumullah, sok ayeuna urang berterima kasih terhadap para pejuang karuhun urang sararea. Tadi diaoskeun Rotibul Al-Haddad Al-Atos duanana. Alhamdulillah pengersa, muga-muga aya dina panampian Allah tersalur ke arwah ahli kubur para pejuang karuhun urang sadayana, amin. Para guru-guru urang nu memperjuangkeun ieu negeri tercinta jadi proklamasi kemerdekaan, amin. Ya rabbal alamin. Sabab ahli kubur kabeh di ngagoa, ahli kubur kabeh ge gogoakan baik cucung iksek teu percaya ge da aing mah percaya nyaho di alam kubur lagi. Bor alam kubur dekat barjah mah disebut spasi sapuntaseun alam jin kehed. Akhirat mah begitu. Barjah teh alam pemisah, kajen keur suka betah salaki jeung dipisahkeun geus kudu ka barjah. Bener teh. Tingali ka itu. Ceuk sapalihna apa aya nyebutkeun hadis maudu, pencaparan harus make maudu. Nyampaikan tong bid'ah batilah bid'ah qabihah rupa-rupa eta nyaho naon teu tiang ngias mencret ku dewe. Tingali ceuk arwah ahli kubur pakra'u bi Fatihatil kitab cih atuh euy. Datang 17 Agusti pakra'u bi Fatihatil kitab, macam-macam Fatihah atuh maneh teh euy. Asok urang asok beres sujud syukurna beres, birrul walidena atos, alhamdulillah maca Fatihah. Atawa kadituna bis sodaqoh cih atuh sodaqoh cara batur teu boga harta mah man kana lahu quwwatun tanaga atuh miluan nyeun pangunjang merayakeun gitu Pak. Jejeritan ahli kubur teh Pak minta tulung Allah deui nu bakal bisa nyalur iwati doa urang sararea, amin. Entong diponis teuing nyebutkeun pokona itu geus ahli surga, wallahu a'lam. Ngan muga-muga jadi ahli surga. Ngan urang layak ka inung bapa nu tos teu aya sing kade malam Jumaah we atuh teu unggal waktu mah ciri berterima kasih mutaqabilah saling tarimakeun nuhun. Fatihah sodako ngaburas din tadi ge numpeng itu ieu insyaallah nyalur ganjaran padilana, amin. Gitu Pak arwah ahli kubur teh. Sehingga urang sok rutinitasna urang baca lamun salah pangleres geuning ka ngaji teu mung daeuh rumusna, lamun salah mung dilereskeun bener teu aya ge salah aya ge ulah saling salahkeun salah masalah batur salahkeun unsur benerkeun bahaya pasea di ditu bener teh hayu he siling salahkeun tong nyebutkeun sadesa parurah tong nyebatkeun sadesa siling salahkeun mah saimah we leres sakasur siling salahkeun mah bener mending pake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. La ilaha illa anta teu aya di pangeran angin Gusti. Subhanaka maha suci dat Gusti. Ini sanyana abdi kuntu bukti minadz-dzalimin ti golongan-golongan sebagian jelema nu zalim. Jadi nu salah teh saha? Urang coba lamun aya kejanggalan Pak salah abdi eta kompor teu kekahuruan teh. Ceuk bapana salah kami dititah ninyu kopi tepi ka poho deui kusabab kasibukan jeung nyeusehan. Tok pasea moal. Mun kieu mah heuh mah tak kudu nenger jadi awewe. Geus cocolekna beungeut. Terus ulah gitu. Pake nu dibaca osok cek hayo he ngomongkeun kunaon eta teh make dibaca wae pokona mah ieu mah anti dolim anti teluh kos kitu make anti dolim da meureun eta kuntu mina dolim cucung iksian dolimna
aing teu ngartieun. Maha suci dat Gusti, subhanaka maha suci dat Gusti. Ini sira abdi kuntu minadh dhalim. Tah ka dieu nu nyukna. Eta ciri jelema teh cager. Ngaku gering ngaku gering dia nu gering teu ngaku gering edan. Jauh ka cager ka. Pake eta doa Yunus bakal tentrem ayem tenang di rumah tangga jeung hirup bernegara. Amin. Hidup kusin kalimatkeun urang kali kubur. Wa qad zaratil adab bitasadduqi biwajin syar'iyyin bila qaidin min annaha salah satu ayamin. Kana ieu ngomongkeun hal kan. Bios. Wios ibu ngobrokeun hal wios. Wios wa adat geus ngahukuman secara berjalan disebut adat muhkamah. Bener bisa disebutkeun eta mah adat hegae. Ngan sunat dulu apa itu? Sok di mana dug kamayitan sok diayakeun tiluna. Wa arba'un awa asabatu ayamin sok diayakeun tujuhna. Wa arba'una yauman sok diayakeun matang puluh. Aya di dieu matang puluh aya. Tiluna aya. Tujuhna aya. Matang puluh aya. Tong diomongkan UL. Usaha leuleutikkan ka kiai koplok. Jomet cenah bisnis kiai tulang ajar. Eta ulah gagah bari kabatur jeung Wahabi beungeut maneh mah ngomong gitu. Atuh ruksak cenah proyek kiai aing mah paling sabal nyebutkeun proyek. Jelema ngaruag rajaban murudan. Ngaruag tiluna, tujuhna, matang puluh nyebutkeun ngaruksak proyek kiai itu koplok sia salah ngomong deh Ustaz. Proyek naon make proyek? Astagfirullah. Malah ngaji ayeuna ge disebut proyek. Proyek naon? Bleg-bleg mere duit kadewek pake ngabangun pasantren. Kau aya nu nanya kawin kamari kang di ditu cenah kada sabaraha cenah budget sing gade rek sedekah mah demanya kaduhung badag tuh. Yakin we. Yakin insyaallah diyakini lah. Salah waktu ieu mere badag dipake ke pesantren. Jadi salim alhamdulillah ulah cara kejadian di Kujung Kuring. Ngebangun swadaya ngan menang 4 juta, beak 142 juta. Alhamdulillah karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir jang nadun sing yakin insyaallah sing yakin asok manakiban asok mana kita pan eta teh zaman teh naon tidak naon nakbun mankobah jalan di lereng gunung berliku-liku kehidupan cerita Syekh ngan ditakwil kade Quran mun ditawil cara si anu kana eta disebutkeun ngaranna deh mun Quran teu ditakwil salah satu keteranganna nyurahkeunana jadi edan jelema no yuda kita ikan nah geus pada nyaho gelo sudah parah ini parah euy man sabatal hukma biroi teh sakahayang maneh we kitu jadi mujtahid mutlak mah lulus. Imam Ghazali Imam Nusanes oge arek jadi mujtahid fatwa geus hese mujtahid mutlak mah komo geus malaya deui lagu naon cida. Mudah-mudahan sing balik ka Allah amin. Tingali salah satu ayamin sok aya tiluna wasabatu ayamin sok matang puluh wasabatu ayamin sok diayakeun tujuhna aya wa arbauna yauman sok diayakeun matang puluh aya wa an kulli haulin haulun di mana tepung tahun sok haul aya sapertos ayeuna tepung 17 Agustus 2023 diayakeun haul di desa Karangsari muga-muga jadi saksi maslahat dunia akhirat. Tong leutik hate ke mah urang giliran we cenah kuda lumping kiai. Lamun kuda lumping cek dek masape kelasna. Mikeun cai akwa ka kuda lumping masape cek dek mending kadewekeun. Oh moe kiai dibere cai herang kuda lumping ki susu di badal sirit. Bae.
pas rek nyambungan katinjak ke kuda melumping disepak asror bijil kang ngapung ka itu aya 6 meter dikusruk durik jarian lawan di ditu mah ceuh di ditu ngan kajek aneh kuda lumping ayeuna mah nu ditereuina teh ranginang aki dewek tukang nyirep kuda lumping baheula sohor ngawajit diguis ku leungeun lempang dina tamang ngalet 40 siki kuda lumping lagi itu gitu cegur kahuluan bah kumaha aya kahuluan tuh imah wade tempo teh tiba ngomong kieu jago merah balik kana tapak kadengena teh labur teu kataekan ku deka balik deui sana kana urutna atuh pareum ari ayeuna peuyeum ranginang beling baheula mah dewek ngaresekan ti pangajian kuda lumping dikaresekan ku aing beling songsong parabkeun nama sosis anak dewek deket wananian dicari kamu eraeun moal cager kena gini riweuh pan masa apa hiburan kenai da geus ngantong sok kabina-bina teuing we tapi kacul salat cul nanaon aya kuda lumping kuat teu salat asar bajeng cida eta mah banget eta ulah sisi ngatur geura tingali tiluna tujuh wa an kulli haulin haulu ieu hawalah ditibakeun haul muga-muga ganjaran dilimpahkeun ka para pejuang amin sadayana umat muslim da moal kasaluhuran aya Yahudi maka moal sing minum berjuang umat muslim rawali kubur muga-muga haul malahan mah di Tegal buleud malah mundug ka maitan teh Kang kena ieu gitu naon teu milu nguburkeun nya hawal ka para pejuang boga aki nini buyut liin urang ge sadaya bener teh kitu halus teh aya di bidah-bidah geuna kena tingali lain bidah teh haram da malahan mah di ditu malah mundug ka maitan beres ngawitkeun teh ka itu uih sok nyarangu nu di bumi teh langsung ngariung langsung hadiah malahan mada domana kuat ngababadet mencit doma waktu dug kamaitan paharomun bil ijma asok tara di dieu asok daharan asok tara beres nguburkeun atawa kerek ka makom bisi kalaparan dahar tara sok ngariung tara hadiah tara sok disebut naon nyusur aya bahasa nyusur tanah teu kenai bahasa nyusur tanah eta teh paharamun bil ijma amal wasat allati tub'alu kana li yaumi mautihi paharamun bil ijma waktu dub kamaitan manjit doma mun mautna anakna inungna nyaah ka anakna atawa nu mautna an inungna nyakanya anakna paharamun bil ijma haram cek ijma ulama tak atauhun saya tadi gitukeun ku dewek ngariung masjid hayam bodas hayam hideung waktu dug kamaitan maca Fatihah malah aya jelema teh tong make ilah hadrati cenah ilah arwahi cenah ahli kubur cenah ngagoler keneh mayit teh gae sama ngan lamun rek ningali utama geus khususon ila arwahi si anu dan nu dimaksud lain jasad hakikat nama ruh mentak pake hadiah teh disebut tawasul tah ieu teh tawasul kieuan teh muludan teh tawasul nyaho da beungeut kieu hayang tepi ka Allah ditalapung manten ku jabanian bener teh kumaha teh tawasul nyantel ka guru-guru nyantel ka ulama nyantel ka rasul nyantel ka wali Allah sampai ka Allah ku itu kun malah kan diri ku cek jang jadun ge geus teh nyaho deuk nyantel santri di dia nyantel ka kiai setempat ulah aya bahasa nyebutkan teu boga guru udah hirup teh ai ku tolol teh hirup
makanya betul baga guru anggap guru bari jengha guru nyantel ka guru tong dituncal ari tawasul sejarah Al Habib Omar pan tawasul ka Tuhan seh tawasul ke Kanjeng Rasulullah tawasul ke Sayyidina Ali karamallahu wajah lapor teu bisa mantas di hiji sagara akan tetapi tawasul jeung guru nu caket al-qarib aula minal ba'id nyantel ka guru setempat disebutkeun Kang Haji Ulwan barokahna mentas panankeun itu amin sing ngarti tah di tawasul teu ngaji nu puguh mah teu ngaji kan ngan kunaon geuningan bieu ge hanya mencit damarang aek waktu dug kamaitan mencit hayam hege waktu dug kamaitan disebut nyusur tanah paharamun bil ijma haram cek ijma ulama matak geus aruhreun cenah urang Karangsari tong sok maca hadiah tong ngadahar waktu dug kamaitan kamu mencit hayam jeung mencit doma mah geus paharamun bil ijma haram cek ijma ulama edas mangkaning osok bener tuh asok tara coba ibu-ibu dan sok ngejo nama asok tara nyuguhan kanu ngalayat ngariung heula gitu asok bisi tara ayeuna tara dibere dahar duit teh ngrek nyatu batur henteu sang bodoh nya kena eta mah ngan ieu lain paharamun bil ijma haram cek ijma ulama teruskeun ka ituna in kana nimalil aitam haram soteh lamun pek nu dipake meuli hayamna meunang ngabadog tina hak anak yatim haram soteh lamun pek nu pake meuli domarang aekna meunang ngagasap di bagian hak anak yatim haram soteh lamun mafhum tinu bieu lamun menang maok maatuh haram tapi aya qawaid kumaha yang mandalin menang maok kanya ahinungna wa ila pamakruhun makruh hukum hitob wado hitob taklif kang bantrok Jawa jeung makruh ida tarodok bainal jawaji wal makruhi patarkul aula di mana bantrok Jawa jeung makruh patarkul aula ninggalkeun leuwih utama da makruh sabab ngaran makruh cek usul fikih wa dhabitul makruhi aksumanudi kadalikal haram wa aksumayajib di mana dilaksanakeun teu diganyar di mana ditinggal diganyar mantak gas tong nyusur tanah cek si eta mun biseun ka dieu gas tong nyusur tanah tong tilu na tong tujuh na tong hawal sabab haram cek ijma ulama sanajan kanya inungna menuat anakna kanya muridna menuat guruna paharamun bil ijma rajen kanya age lain menang mau mulai ila apa makruhun lakin hukmus sabatan nudbah awas tah di mana dilaksanakeun teu diganyar di mana ditinggal diganyar makruh ngaranana mantak geus tong nyusur tanah tong tilu nah tong tujuh nah tong matang puluh tong hao cenah tapi teruskan awas teruskan lakini hukmus sabatan nudbah ieu masalah lamun ditilik ku santri cicing sabada laki ilam annal mas'alata idza waqa'at bada lakin fahuwa kal mu'tamad cekal mu'tamad mun kanya ak inung nama nudban sunat sunat jadi atuh dug kamaitan mencit doma mencit hayam tiluna tujuhna matang puluh hal sing kade nudban eta teh sunat lamun lain menang abang sati sebagian anak ata anak ya atuh menang maok mah tong nyebut ti anak yatim kita tangga ti baraya ti dulur menang bangsat mah anger haram hukuman nana isbatul qaid dan tawajul muqayyad jadul ala isbati imam
man napi kaid napi mukoyad haram sote nyusur tanah tiluna tujuna ngaburas dina matang puluh lamun hartana menang mau mun kanya ahmah eta teh sunat nyaho sunat kartos sok ngacung besi aya masalah di dia urang akurkeun jeung urang teu ngabeuleud lain ngadukeun perpadukeun ari hukum mah lain diadu perpadukeun sok teu ka mana letakna beak asa teu biekan urusan eta mah bener teu sok sing kade dulur sadayana dina ieu waktos urang mengisi kemerdekaan tidak bakal maot bener teu urang bakal maot geus boga sifat soleh can turunkeun ka anakan Gusti boro-boro tingkah laku ge loba poho ka Allah boro ka Allah kasalaki nu sok gegepan jeung geus loba nyikuan bener gak subhanallah rabbana karim tingali urang sararea di mana dug maot berarti urang teh bakal dianterkeun ka kuburan bener teu ceuk tadi lamun pek maot hayang husnul khotimah leres teu lamun hayang husnul khotimah kudu alus ti ayeuna kudu alus ti ayeuna lamun urang nunggu husnul khotimah tapi teu balik ka Allah diajar ibadah ti ayeuna eta teh kageur gelebeg setengah elo keur gebleg kata mah nyambung geuh nyambung wae nu kitu mah piragu ku dek di eusia nu kitu wae atuh moal ngajina lamun orang nununguan dina ibadah hayang genah hate nununguan rineh gawe teu daek diajar omong hayang husnul khotimah eta teh keur gelebag setengah elo keur gebleg gatama elo anjir elo eta lain hayang kiai berjamaah teh aing nyawa keur riweuh moal bisa rineh tina pagawean jelema leres sok sing kade dulur-dulur sadayana dug kamaitan sing kade urang teh tong ngawaka wuyunan ulah ngadaguan di tahlilan wae sok ti ayeuna diajar uing sok ngabahasakeun sing daek salat sameme di kurang kompak ini sing daek salat sameme di salat sing daek dikir samene sing daek tahlil sameme sing daek ngagotong sameme ngagotong mah daek digotong mah can hayang nyir ya yeuna dug maot urang sararea di mana geus maot teh akang dianterkeun ka astana jasad tapi kinaya yang urang sararea sup diasupkeun keuna itu kudu rame geus beres di sultanana mah heueuh beres di sultanana mah sup diasupkeun di adanan eta salatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Habibullah teu kudu diramekeun kudu nu diramekeun mah nu ayeuna rame aing mah noong gitu kan ya Allah langsung dikurebkeun beres dikurebkeun di talian cara biasa ditakon lin jelema lin ditakon laras ditakon al mautu ya'ti baghtatan ya'ti bag ayo apa tuh wal qabru sundukun amal wal qabru sundukun hari maut datang nete mata kaget hari kubur etate petina amal soleh amal salah asup ke lamun bae urang karang sari soleh di jero kuburna rek ditakon teh pikayun-yuneun pikaresepeun lamun istri nu dikuburna datang istri geulis nu bakal ngarencangan jeung nyualna ge beda marbuka
juragan atau nama ice saha pangeran maneh ngajawab lagi beda, ada orang Karangsari mah lagi. Nah, mana sih makin nanya ke aing sih. Bener sih dititah ku Allah. Wanian gitu kan. Cara Rabi'ah Adawiyah. Makin nyebut marobuka ka kula cek Rabi'ah Adawiyah. Tanyakeun ka pangeran kula. Asa ku ngewa. Isineun jeung datangna ge pikayuneun malaikat lagi. Sehingga lamun pek geus lulus kitu kumaha datang lumaturan mun awewe deui lumaturan atau teuing awewe batna lalaki mun lalaki deui lumaturanana ngan kacik ahli kuburna goreng ceuk urang dieu mah padahal eueuh nu goreng ku sabab mata teu resepeun kanu teu pati pantes entak nyebut teh goreng becus teh nyaji we becus nanti nyaci ke batur goreng boro-boro kata tangga boro-boro ke kiai boro-boro ke pemajikan kalau geus wani nyebut goreng budak bener tuh karena damelan Allah geus wani nyebut goreng gejul lah urang tah ya pemajikan aku goreng teh nyieun teu sia teh bener gitu ceuk nyieun teu maneh teh Pak turek teraru yud kumaha sih mah dari ruksak urang bisa ngaena hungkul karena damalan Allah geus dihina ka majieunna urang lah ya Allah eta datang teh kumaha num naumal arsi eta nabi nam naumal arsi sare bulan ibarat sare panganten dari sare panganten teh itu kudu dibaca betah suka dikubur teh kunaon orang make mung bener tuh kunaon make mung canya ho di tempat tuh urang teh gimana kumaha tah barang pas ditakon lolos datang nu ngarencangan lamun istri deui ibu ditaros ku si ibu teh anu maturan dikubur teh menjalma geus serkat torekan wahabi kudek sekalian menjalma bu kumaha ngomongna man anta pulaan saha hari anjeun teh anna amalukal khair kaula teh amal hade anjeun keur waktu dihirup di alam dunia kaula teh ladang salat berjamaah kaula teh ladang sedekah jariyah ladang sholawatan ladang manakiban ladang sahriyahan ladang pengajian ladang manakiban anna amalukal khair kaula menjalma di pakuburan Pak kumaha pun siksaan mun karena kirnya cer datang numaturan kumaha datang numaturan ditanya teh da meureunna rupana butut lamun awe ngarupakeun butut tina bahan ngolel letah ngamai beteng bocor nanah tapi kamolotot nyebrot sanak ngaduruk ka ahli kubur nu di pakuburan tersebut koceak dengik beri gogorowokan sehingga di baturan ku eta mananta pulang saha ari anjeun nyingkir pulang kula teu kuat bau sia tong ngadeukeutan teu kuat kitu kata jejeritan lamun ngajerit ahli kubur binu ku bau ngameuna nu maturanana maka alam dunia bakal repoek recaang jelema modar kabeh binung ku sangarna koceak dengek ahli kubur pulang tong ngadeukeutan saari anjeun pokna ceuk eta nu maturan anna amaluka syekh pulang tong saha-saha yo aing ladang hirup anjeun baragaju biar wuduk biar caduk nampluk capluk terus aing rupana ladang nantula ka pamarentah nu bener aing rupana ladang salingkuh di salaki aing rupana ladang tenyah ka pamajikan aing rupana ladang julid jeung tatangga aing rupana ladang tukang ngomong kalim ulama so aing pinter so aing jagoan so aing bisa aing rupana anna amal keseh siap mal bisa ngingkah ti ayeuna mah dikakepan ku amalna paingan rasul ngandikakeun in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun cabe
bakal jadi cabe, bonteng bakal jadi bonteng, melak hade pasti hade, melak goreng pasti buah nagor goreng. Menjelma dikubur kata Pak, dikubur bakal menjelma. Anna amalu kase ladang tengawaro ka kiai, ladang nukang nongong ka kiai, ladang adawah jeung kiai. Awas hati-hati jeung kiai mah. Lahmul alim samumun kote. Jikala coba-coba jelema nukang nongong kalau papatah ulama teu daek ngawaro ka ulama, ngalelewa ka ulama, mata qalbuhu wa ama an taatillahi taala, jeung samumun kote bakal terbunuh orang tersebut. Hakikat nama itu laknat di Allah. Kartus teh lain siksa jelema teu ngawaro ka ulama teh laknat di Allah. Mun teu balik ka Allah, mun teu tobat ka Allah, tunggu siksa Allah. Tong akhirat dikubur bakal nyata. Teu percaya modar sia teu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.